Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun banjir getih di mumunggang pasir. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka encu kaula deuleu. Bener? Heuh. Ya geuning saeutik oge teu memper. Andi ka mah pecekrek siga kunyuk. Pagandari bari ngagilir ka anggana anu keur nangtung gigireun Aki Tirtaguna. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Ai. Si laing teh gelut atawa deuk kadongeng ha? Wiraboma nyentak bari morongos. Aneh. Jama leutik ari ambak nama gede. Pagandari kalah ngahehe. Alah. Jurig atah dicambas ku aing. Ancamrak bae mah. Wiraboma jadi kaudal amarahna. Sarta teu anta parah deui jurelat we. Manehna nyampek bari langsung ngautkeun ramo leungeun katuhuna deuk didaradadkeun kana beungeut. Ieu. Degarawat ha? Bongkenak uyuk rabun. Pagundari ngahehe. Bari joleat we manehna luncat ka gigir. Heat. Gerakan tapak jalak deuk ngagampleng kana pipi. Tumrapna ka Wiraboma make ngaranjug oge. Eukeur mah hiuk angin oge geus karasa ngaheab. Turug-turug make kabireungeuh deui siga aya nu ngabarasat tina dampaleungeunna Pagandari. Begituna geus teu panjang mikir deui, lap bae. Manehna nglelepkeun sirahna, langsung ngedeprek depok. Bari jeung ngarawelkeun leungeun ka gigir. Krabak. Teu salah deui newak cecekolan. Dut. Ku Wiraboma dicentok. Tumrapna ka Wiraboma make ngaranjug oge. Eukeur mah hiuk angina oge geus karasa ngaheab. Katurug-turug make kabireungeuh deui siga aya nu ngabarasat tina dampaleungeunna Pagundari. Kukituna geus teu panjang mikir deui, lap bae. Manehna ngalelepkeun sirahna, langsung ngedeprek depok. Bari jeung ngarawelkeun leungeunna ka gigir. Krabak. Teu salah deui newak cecekolan. Dut. Ku Wiraboma dicentok. Geus teu bisa ditahan-tahan deui. Kolea bae badan Pagundari ngegeblah ka tukang. Bek ngabebengkang. Jadi brig-brig. Wiraboma ngahehe. Berinya manehna hudang. Aduh. Unyuk bodog sia. Pagundari oge ngagentah ngrejat deui. Ari celek deui ka sabrut we. Jurusna ngadius. Hap Wiraboma nyorowok. Jurelat. Manehna luncat ka luhur. Celek. Sukatuhuna napak kana pigeulang Pagundari anu harita keur malagrang ka hareup lantaran gempuran beureup poos. Bareng jeung eta teu anta parah deui. Jurelat. Cedak. Dampah suku kenca ngahakan gado Pagundari. Aduh. Manehna gero bari badana ngajengkang ka tukang. Sabat kitu sakilat naker Wiraboma luncat ka hareup. Cedak. Dua dampah suku ngajejak banget Pagundari.
anu harita kaayana keur ngadang-hengak. Manehna ngagerung kebeut blak we nangkarap. Ontong wa kamoy tarang deuleu. Deui Wiraboma ngahehe nyeung seurikeun. Tapi kakarasa kitu mah Pagundari masih keneh tagen. Harita keneh oge ngagentak manehna ngagurinjal deui. Sarta geus teu nguruskeun di kanyeri. Pelesat bae. Manehna nyampeuk dina gerakan uncal mabal. Deuk nyeunak badan lawan anu satuluyna bakal diluluh moal dibere ampun deui. Kalau kaya Wiraboma oge ngarti ari kana pibahayaeun mah. Sakilat naker manehna ngajorelat ngacleng kagigir. Tapi gerakan Pagandari tetela hebat teh lain lumayan. Sakejep naker manehna geus bisa ngalandeg nu satuluyna gilek ka pelebah lawan. Bari maksudna mah deuk terus ngagempurkeun jurusna. Nu tumrapna ka Wiraboma ngagentak ngajaul ka luhur ngaliwatan badan Pagundari. Geus moal salah deui, deuk ngajejekeun deui dampal sukuna kana sirah lawan. Tapi Pagundari nyaho diringeus. Sakilat naker manehna ngapelesat ka luhur, nyundulkeun sirahna dina gerakan ajul gedang. Kukituna gerakan Wiraboma kapiheulaan manten. Tuh. Jadi palangkakan manehanana nu kabeunangan disundul ku hulu bedegul. Mangka-mangka palebah kantong jimatna pisan. Aduh. Wiraboma nepi ka ngagero. Bari kaayaan badana waleab ka handap. Sabot kitu Pagundari geus hasil najongkeun dampal sukuna. Cedak. Nyayang kana kekemplong Wiraboma. Melesat gebut bae. Manehna niba satakerna kana taneuh. Sedengkeun Pagundari jlig ka handap deui. Tapi lain deui mata kagetna. Boro angkehan Pagundari mah lawan teh deuk terus diluluh. Ngan basa Pagundari kakarage malik. Wiraboma ujug-ujug ngabelesat ka luhur. Crek kana dahan kai anu malagrang. Terus bae manehna nyarane kana tangkal bari panonna peureum. Sia teh molor kunyung. Nah atuh. Ari paluh kejo mah make makalangan, ha? Hayo. Eureun deuleu. Kunyung-kunyung. Pagundari gagantawangan di handap. Tapi Wiraboma ongkoh-ongkoh bae nyarane. Ulah boro-boro make nembal, beunta ge henteu. Kitu tah siga nu keur sare tibra. Tembong renghapna napas ngoyageun baju kampretna. Kanca dangu ulah boro-boro nu jadi lawan. Dalah ti pihakna Aki Tirtaguna oge lain deui ngarasa kagetna. Barang mireungeuh pepetaan Wiraboma harita. Teu kaharti meus-meus acan. Ro bisa kunyuk burung. Lain kalah kadek molor deuleu. Pagandara ngagantawang ti handap. Dumeh kadeuleuna Wiraboma teh jiga nu keur ngalenggut nunutan. Dicarekan teh ongkoh-ongkoh we. Wiraboma teu kecet-kecet. Panonna tetep peureum bari jiga nu gegreyeman kawas nu keur mapatkeun ajian. Memang kitu pisan katempona. Sok padahal ari sanyana mah Wiraboma teh keur ngararasakeun kanyerina. Tadi teh manehna teh kabeunangan palangkakanana ku gempuran dampal suku nu ngajadikeun kantong jimatna geus teu bisa disalametkeun deui. Karasana lain deui nyerina tur seueulna. Kawasna bae kalecina pindah tempat. Ieu sababna nu batak manehna ngabelesat ka luhur. Lantaran upama manehna teu ngejat, geus tangtu kudu jadi lawana bakal terus diluluh. Mau dibere ampun deui. Puguh kaayaan manehanana sasatna keur selang-seling. Sakitu oge masih untung bisa keneh ngabelesat ka luhur awahing ku dipaksakeun. Urun sia. Bisa ditengor ku bedog deuleu. Pagundari nyorowok deui. Bari seret we bedogna dipesat tina sarangkana. Nyah Wiraboma beunta. Kakuatanana geus mimiti pulih deui. Celegedeg. Manehna gentak nangtung. Red ka Pagandari nuker bebekis di handap. Bari ngabar-ngabar bedog. Dedeng yante. Dek ngual kai kisilah. Bebeja heula atuh kanu bogana.
Ayeuna mah Wiraboma geus bisa ngahehe. Ret manehna kaanggana nuker ngajega teu jauh ti Aki Tirtagana. Turun sia. Montong ka kacengiran. Yeuh, ku aing bakal sampageun bedog deuleu. Pagandari nyarekan, bari ngulang-ulang bedogna. Amarahna beuki ngabudael, boga rasa diheureuyan. Dek dibikeun ka kaula. Sangeuk deuleu. Kaula oge boga bedog mah. Wiraboma dicarekan teh kalah ka ngahehe deui. Turun sia. Montong cecengiran bae deul ari wani mah. Pagunani beuki nafsu. Nyapogo dek turun mah. Sangeuk di luhur sasoranganan mah. Nyaritana kitu teh Wiraboma bari nyirorot ka handap. Sret bedogna dicabut. Bagiakeun deuleu bedog aing. Pagandari ngagorowok, belesat we manehna nyampeuk. Bari langsung ngaheumbatkeun bedogna deuk dipake mapag badan Wiraboma anu harita keur ngalayang keneh. Baeu Gandari. Wiraboma males nyorowok. Sanajan manehna masih keneh ngangkang dina taneuh, tapi bedogna geus hasil bisa ditakiskeun. Trang. Dua bedog diadu, nimbulkeun seuneu nu ngabruicak. Nu tumrapna ka Wiraboma nepi ka ngambul deui badana ka luhur. Sarta waktu bedog Pagandari nyuruntul nyusul tepus deuk nobros sekemplong. Wiraboma geus hasil ngajuralitkeun badana ka tukangeun lawan. Bari langsung nejehkeun dua dampah sukuna ka tukang. Cedak. Teu salah deui ngahanca tonggong Pagandari. Jadah sia. Manehna nyarekan bari badana nolonyong sarta meh-mehan ti kusruk. Teu terus ngagebru lantaran manehna masih keneh bisa ngawasa dirina ku jalan narik suku katuhuna ka tukang. Ngawangun kuda-kuda pikeun ngajaga kasaimbangan badana. Geus kitu, rikat Pagundari malik ka tukang. Sedengkeun Wiraboma geus ngagejrik deui nincak taneuh. Teu tatapasini deui, seak we. Pagandari miheulaan rajang, ngabarengan gerakan bedogna nu nyarepet. Paparahna deuk ngagelencengkeun sirah. Wiraboma cingceung sarta maksudna mah deuk ngagentak ngareundeuk ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput dina ulin pamonyet. Rokaya kumanehna geus bisa dititenan. Yen bedog nu jadi lawan teh tangtu bakal terus disarepetkeun ka handap. Ku kituna rikat manehna ngajauh ka luhur ngagunakeun gerakan ngapak mega. Tapi teu langsung ngabalenyeng. Manehna ngajumpali ka tukangeun lawan. Bari bedogna disabetkeun deuk ngahanca sirah. Ngan bae Pagandari oge teu kurang-kurang cingceungna. Manehna ngagentak malik, "Preba, trang!" Bedog Wiraboma beunang ditakis. Sabot kitu perep kenca Pagandari geus ngebelesur dina kacepetan nu luar biasa. Hiu, duk. Teu salah deui ngagempur hulu angeun Wiraboma. Wiraboma ngagerung. Bari badana langsung ngagedebut satakerna kana taneuh. Mangka-mangka kaayaan manehna harita sasatna keur ngangkang keneh di luhur. Puguh we dina ngagedebutna teh teu beda we tinu dibebeutkeun. Ojor sia Wiraboma. Pagundari nyorowok bari ngagentak muru. Sedengkeun bedogna langsung diheumbatkeun ka Wiraboma nu harita keur ngajabapang. Kanca dangu nu mireungeun mah lain deui ngalalenyapna. Tapi tumrapna ka Wiraboma anu memang maher dina ulin pamonyet. Saeutik oge manehna teu gugup. Meh bareng jeung nyarepetna bedog lawan nu deuk ngajekek kana sirahna. Sakilat naker manehna ngagorentelkeun badana dina gerakan gorentel monyet. Hiu, cerep. Akhirna bedog Pagandari ngagabres kana taneuh. Sabot kitu ngagentak Wiraboma agurinya. Hiu. Bedogna diheumbatkeun deuk ngahancap punuk Pagundari. Nu kaayaan badana keur semu-semu nyungkruk kabawa ku gerakan bedogna anu ngageblos poos. Ngan bae manehna oge cukup surti kana pibahayaeun anu bakal karanapan. Meh bareng jeung ngahiukna bedog Wiraboma, Pagandari rikat naker ngarempod. Cerep. Akhirna bedog Wiraboma oge nasibna teu beda pada ngagabres kana taneuh. Sabot kitu perep kenca Pagandari ngadius deuk ngagempur palipisan Wiraboma nu beulah katuhu. Cerot. Teu salah deui
tina sasaran. Wiraboma ngagerung, bari badana ngekeblag ke belah kenca. Kasempetan hade, pikeun Pagandari. Gentak bedogna dihembatkeun, deuk ngahanca tarang anu keur ngabebengkang. Dan baik Wiraboma oge teu cicingeun. Tang. Bedog Pagandari ditakis ku bedog manehanana nu ditilepkeun sapanjang leungeun. Bareng jeung eta, dua dampa suku Wiraboma ditunjalkeun ka hareup. Cedak ngahanca hulu angen. Pagandari ngagerung, bari badana ngakeblag ka tukang. Bedogna mencelang kageweungkeun. Sedengkeun Wiraboma ngagentak ka gurinjal hudang. Tapi Pagandari oge rikat maksakeun hudang deui. Paureun terus dihanca. Mangkaning manehna geus teu nyekel deui pakarang. Ayo, dek aja kumaha deui, Gandari. Wiraboma ngahehe jeung seurikeun. Bari sup we bedogna diasupkeun deui kana sarangkana. Moal ngagunakeun pakarang sosoranganan. Pagandari baru geus muringis we, lantaran manehna geus lemor. Tapi barang mireungeuh lawana ngasupkeun di bedogna, teu anta parah deui sabrut we. Manehna narajang miheulaan, perep katuhuna ngadius nyebrutkeun jurusna. Sedengkeun leungeun kencana ngabarengan ngangkang di luhur. Minangka cadangan pikeun ngagempurkeun tenggelan jalak harupat. Wiraboma cingeus, lap. Manehna ngareundeuk nyumputkeun sirahna. Geus kitu, curela ka belah kenca. Bari leungeun katuhu dirawelkeun, deuk ngajamret kulit beuteung. Ngan bae Pagundari ngagentak ngarempon. Kilek nyerong atuhu, bari langsung narik suku katuhuna ka tukang. Sedengkeun leungeun kencana nu tadi ngangkang hiuk ka handap deuk mepeg hulu. Wiraboma ujug-ujug niup, bari jeung nejehkeun dampasu katuhuna kana taneuh. Nu tumrapna ka Pagandari, teudu nepi ka ngaranjug, kabur pangacian, bari ngajaregjeg mundur. Kasempetan hade pikeun Wiraboma mah. Ngagentak manehna nyebrutkeun pereupna. Ngadiuskeun jurus balung wesi. Jebrot. Teu salah deui ngagempur dada. Pagandari ngagerung sarta badana ngagedebut nu saterusna jungkel jumpalik. Kukituna geus bisa kaijir. Kumaha kahebatanana daya gempuran Wiraboma. Teu kapiangeuhan dumeh tangtungan badana pacekrek leutik. Jurung kuno Pagandari hudang deui. Jegoh manehna batuk. Anu golok-gok teh manehna utah. Mutahkeun getih hirup nu ngabeuleugeudeur beureum. Ngabayabah masihan taneuh anu bejadug garing. Kanca dangu sadayana sabot keur kitu Widarba mah jeung Wisena terus we jojoh pada ngadu kapelitan jeung pangabisana. Dina sababaraha geprakan mah temong satanding. Ku kitu teh mah Widarba teh terus-terusan ningkatkeun deui pangartina, malah tempo-tempo ayeuna mah langsung ditalingakeun ku Bahladuni. Ngan nyaeta kaayaan Wisena oge ayeuna mah lain bantrak-bantrakeun. Ieu teh sanggeus manehanana ngaguru ka Aki Tirta. Najan bener tingkat pangabisana beunang disebutkeun masih keneh aya di sahandapeun anggana. Tapi dina patelakna ayeuna bener-bener manehna ngebrehkeun wewesen nu matak nyeberkeun hate. Nu tumrapna ka Widarba ayeuna mah ngan ukur bisa luluncatan pikeun nyingkahan panarajang nu teu beda we ti hujan datangna. Begituna lila-lila mah Widarba jadi kawalahan oge. Nu antukna mah serepet bae manehna mesat bedog. Lantaran terus padungdung bari lemor mah geus taya untupan. Geuning miheulaan nyabut si Widarba. Wisena ngahehe. Kilek manehna ka belah kenca. Sarta langsung ngalegot ngagunakeun elmu sirna bobot. Pikeun nyingkahan bedog lawan nu keur nyerepet ngajojo beuheung. Alah,
Montongnya capek sia. Widarba ngagantawang, pilak, mana nyerong nuturkeun. Bedogna terus nyerepet ngudag sasaran. Rokaya, gerakan Wisena hesenaker dituturkeunana. Sanajan katempona ngan ukur kokoleaban. Tapi kanyataanna teu bisa diragap. Bedog Widarba ngan ukur ting hariuk tepuguh ngagablos nyabetan angin. Atuh, tumrapna ka Wisena. Najan bener manehanana teu bisa kabeunangan. Tapi oge teu bisa males narajang. Kukitu teh mah tingkat pangabisana can satahap jeung anggana. Kukituna, lamun terus-terusan manehna ngagunakeun elmu sirna bobot. Lila-lila mah tangtu kalah wawotan. Dina leuseuhna tanaga teh can bisa males narajang sakali-kali acan. Mangka-mangka gerakan bedog Widarba dina wakyukna teh lain deui hebatna ngagunakeun gerakan huntu kala. Mikir kadinya joreat bae. Wisena ngajauhan seret we manehna oge nyabut bedogna. Tacan ge bener kuda-kudana. Widarba geus nyampeuk manten ngabarengan gerakan bedogna. Ngan bae alusna teh Wisena masih keneh kabur nakiskeun bedogna. Terang bedog Widarba kandeg teu bisa laju. Bari jeung eta perep kenca Wisena ngepelesur nyebrutkeun jurus balung besi nu tumrapna ka Widarba. Kagentak luncat ka tukang. Bari satekah pola nyebetkeun bedogna deuk ngahancapi geulang. Kan bae Wisena rikat naker narik deui leungeunna. Bari jeung nyebetkeun bedogna. Terang bedog Widarba dihanca satakerna nepi ka ngoleweng ka gigir. Bareng jeung eta srog Wisena maju ngagunakeun jalan jero. Bari langsung ngagerakeun bedogna deuk nguciwek kana hulu angen. Nu tumrapna ka Widarba lain deui ngalenyapna. Tapi manehna masih keneh kaburu narik sukatuhuna ka tukang. Bari ngaheumbatkeun bedogna ka handap. Terang ayeuna mah gerakan bedog Wisena nu ngaheungeu. Ngan bae ari pereup kencara mah langsung ngadius. Tuh. Terus balung besi teu salah deui ngabentur palipisan. Widarba ngagerung bari badana ngoleab ka tukang. Tumrapna ka Surabonang. Leuca tadi teu boleh nitenan padungdungna nu jadi murid. Lain deui ngaranjugna. Geus teg we dina sangkaanana. Dada Widarba pasti bakal tobros katiruk ku bedog lawan. Begitu nagentak manehna nyigeung ka Dargoji supaya ngebantu Widarba. Teu talangke, gelang bae. Dargoji luncat makalangan. Bedogna ujug-ujugna hiuk we. Paparahna deuk nyabet beung Wisena. Rokaya nu deuk diarahna saeutik oge teu meleng. Gerat. Manehna jingkrak ngepeskeun panarajang. Bareng jeung eta Widarba geus ngagurinjal deui hudang. Dicacag sia Wisena. Widarba amarahna kagila-gila. Kolebat bedogna disabetkeun. Emprek teh teuing, ari bisa mah Widarba. Wisena na malang. Kolebat bedogna kebelah katuhu. Dina gerakan pecah opat. Terang. Bedog Widarba beunang disabet. Sabet kitu serepet. Bedog Dargoji ngolebat di belah kenca. Koleab. Wisena dina gerakan sirna bobot. Gerelat. Cedak. Dampal sukuna ngahanca pigelang Dargoji anu keur nyekel bedog. Aduh. Tumrapna ka Dargoji nepi ka ngagero bari leungeunna kekerepengan. Tapi ari bedogna mah masih keneh pageuh dicekel. Jreng manehna mundur bari pupuringisan. Sabot kitu kolebat bedog Wisena terus nyerepet ka belah katuhu ka palebah Widarba. Lantaran gerakanana kacida cepetna Widarba ngan ukur kaburu ngahadangkeun bedogna pikeun ngabendung gerakan bedog lawan. Begituna pikeun Wisena mah geus teu mata kasebeleke deui sabrut we. Manehna ngasupkeun gempuran pereup kencana. Tuh. Deui jurus balung besi baranghakan. Ayeuna mah careham Widarba nu beulah katuhu nu jadi sasaranana. Manehna ngagerung deui bae. Bari badana kontan ngagedebut. Bareng jeung eta Dargoji geus nyeredeg deui. Bari ngaheumbatkeun bedogna nu maksudna deuk ngahanca tonggong Wisena. Tapi nu deuk jododohona tetela lain deui cingeusna. Bakuna mah hiukna angin nu ditimbulkeun ku gerakan bedog lawan
geus karasa manten nebak kana punukna. Begituna geus teu kudu deui mikir dua kali. Lap bae. Wisena ngareundeuh ngagunakeun gerakan punyuk nyumput. Bareng jeung eta, seret sukatuna ditarik ka tukang. Secara langsung ngagilekeun badana ka beulah kenca. Bari bedogna geus dihembatkeun pikeun ngebajeg cecekolan lawan. Tapi ngadadak karasa deui bae aya angin nu nebak kana punukna. Mana horeng Widarba nu harita geus ngagurinjah hudang. Langsung ngagajleng ka tukangeun Wisena bari ngahembatkeun bedogna deuk ngahanca sirah. Kanca dangu Kidipa boro geus engah bae. Nu maksudna deuk ngabejaan kanu jadi anak yen aya bahaya nu keur ngancam ti tukangeunana. Tapi tumrapna ka Wisena nu memangna geus leuwih ti surti yen harita aya nu deuk ngadodoho ti tukangeunana. Tacan oge Kidipa ngagorowok Wisena geus ngajorelat manten ka beulah kenca. Leuwih hade ngagagalkeun panarajangna jeung tinimbang sirah manehna kudu kabeunangan. Aduh, tobat. Ujug-ujug kadenge nu ting koceak disusul ku burukna dua jirim nalamru bari mani getih. Tumrap maka Wisena mata karanjuk oge. Magentak manehna malik. Ari breh teh pertela ngembang boled sarta metak helok kabina-bina. Mana horeng lawan-lawana geus guyang getih bari tereureuk gegerungan. Guanana ngarandapan tatu nu lain deui parnana. Tarang Dargoji nyerekeh kulitna nyengled tapak bedog. Sedengkeun tak Widarba nu beulah kenca teu sirikna ngaplek tatuna ngeuwag dihakan ku bedog batur sorangan. Kanca dangu ku ngejatna Wisena tadi ngajorerat pinah tempat. Boh Widarba, boh Daroji geus teu bisa nyandet gerakan bedogna. Ku kitu teh mah geus katalanjuran teuing. Mangga-mangga harita teh duanana geus kalimpudan teuing ku amarahna. Nu akhirna bisa ngaleungitkeun temah wadina. Nu antukna pisan mah maranehanana bra-bru nalamru guyang getih bari tereureuk gegerungan. Alah, kurang ajar sia Wisena. Surabona ngagantawang. Sakitu geus sidik teh murid-muridna silih kadek. Ari amarahna mah tetep we diteumleuhkeun ka Wisena. Bari paparahna mah manehna deuk ngajorelat ka pakalangan pikeun nandingan Wisena. Ngan teu bisa aprap lantaran kaburu dikenyang ku Bahladuni. Nyaram ulah waka maju lantaran harita aya nu keur padungdung keneh. Pagandari jeung Wiraboma beuki jojoh we masing-masing hayang bisa ngaragragkeun nu jadi lawan. Sedengkeun nu taratu mah harita keneh oge regejang we ku Mardawi jeung ku Gopar di pangkuan kasisi. Kanca dangu harita teh Pagandari geus nyekel deui bedogna nya kitu deui Wiraboma. Dina nyang hareupanana teh ayeuna mah kudu leuwih ati-ati. Patalaku Pagandari teu beda we ti Bagong Bayangan. Harita oge bedogna geus nyuruntul. Mancokeun congona paparahna mah deuk nobros dada. Nu dibarengan ku ngaheumbatna dampaleungeun kenca pikeun ngagempurkeun gerakan jalak harupat kana carehan Wiraboma anu beulah katuhu. Nu tumrapna ka Wiraboma kapaksa kudu ngajaul ka tukang. Bari satekah pola nyebetkeun bedogna dipake nakis. Tapi teu ku hanteu. Ari celek manehna nincak deui taneuh. Beneran pisan kana logak nu aya di satukangeunana. Kukituna daek teu daek. Kapaksa badana jadi ngagaleong deuk labuh lantaran manehna terus tijalikeun. Modar si Wiraboma. Pagandari nyorowok pinuh nafsu bari bedogna langsung dihembatkeun deuk meulahkeun sirah. Menyaksian lain deui ting raranjugna. Bakuna mah ti pihakna Aki Tirta mangpaurkeun kana nasibna Wiraboma. Ku sareat geus moal bisa disingkan deui. Bedog lawan teh tangtu bakal ngajekek kana sirahna. Tapi ari jinisna mah saeutik we teh gugup. Manehna ngagentak ngaragrageun awakna nu saterusna ngagorentel. Sarta tanta parah deui. Cedak. Babajeg Pagandari dihanca ku teungeuran leungeun kenca. Aduh.
Pagandari ngagero bari ngajarete. Disangka nama keneung teh dibajeg ku pedog. Geus kitu dadalan cilaka diri. Anak celeteh deui. Pagandari nincak logak anu tadi gecelak tijalikeun. Sarta dina gedebutna teh awakna nangkub. Mangga-mangga leungeun katuhuna nilep mancokeun congo bedogna ka luhur. Ku kituna teu ampun deui. Cres! Bedogna jadi niruk huluang sorangan. Pagandari ngagerung bari panona ciburia buncelik kaleong. Boleh pak bak we nangkarak kapanggang ku bedog sorangan. Tina palebah huluangeunna ngaburial getih ngabayabah masihan taneuh di mumunggang pasir lemah putih. Kancadang itung-itung tai lutung. Ti pihakna Bahladuni geus aya tiluanana nu jadi korban. Pagandari nupang parnana malah upama nilik syariat nama nyawana geus moal bisa kapuluk deui. Tumrapna ka Bahladuni geus mimiti mangsar mingsir. Lain lantaran seber nyang haripan lawan nu kaayana masih keneh rempeg. Tapi manehna mangpaurkeun ku nasib murid-muridna. Boa bakal ngarandapan mamala saperti nu tiluan. Nu akhirna hatena jadi maneg mayong. Nah riributan teh tuluikeun atawa entong. Mundek mundur kumaha alesanana. Sabot manehna keur mikir kitu. Teu kanyahoan. Sutajaya geus ngagajleng ke tengah pakalangan. Tengurus bebeja heula kanu jadi guru. Puguh geus kalimpudan ku nafsu nu ngagugudug. Puguh we. Arya lain deui haripeutna. Gagentak manehna bebeja ka Aki Tirtaguna. Yen Sutajaya deuk disanghareupan ku manehna. Geus diidinan mah gerelat we manehna kahareupeun Sutajaya. Isuta, mangkelanan. Dulur hidup heula tah, nu sina maju. Bahladuni ngahulag ka Sutajaya. Deuk majukeun heula Surabonang. Lantaran Sutajaya mah diperlukeun pikeun ngayonan nu leuwih tangguh. Mangka-mangka Aki Tirtaguna teh jeung anggana tacan maju. Mantong dihulag Bahladuni. Memang Sutajaya mah hancengan kaula. Aryana malang ka Bahladuni. Naon? Da perlu diayonan. Da perlu diayonan ku Ki Suta anyika mah. Ngarti? Bahladuni muncereng ka Arya. Aha. Moal daekeun nya hareupan kitu manehna teh ka kaula. Pok-pokan Arya ngahaja ngarerab hate Sutajaya. Setan sia. Bener we, amarahna Sutajaya jol-jol ka udal. Sarta teu tetap sini deui, ujug-ujug sabrut we. Manehna ngagempurkeun jurus gelap sayuta deuk ngahanca cukang irung Arya. Ulah dipaksakeun atuh ari mangsar mingsir mah Sutajaya. Arya ngahehe. Pok-pokanana matah nambah-nambah ngahayab hatena. Bari nyarita kitu teh jorelat we Arya jingkrak ngingkahan panarajam. Wah, montong bamblam sia setan. Bae jerel dulu tah. Ayeuna oge poa batok sia teh. Sutajaya beuki ngabudael. Kilak manehna malik. Gempuran pereupna geus ngadius deui. Paparahna mah bener-bener deuk meulahkeun hulu. Kurang merenah tuh gunakeun pereup teh Suta. Arya terus mapanas. Gerak. Manehna ngalegot ngagunakeun gerakan uragi buka kencalan lawan. Geus teu kudu malik heula. Heat bae. Tenggelan babad alas nyempong ti gigir deuk ngahanca pepeuteyan. Kan bae. Rikat naker Sutajaya narik deui leungeunna. Pilak manehna nyerong atuhu. Bari langsung ngagempurkeun deui jurusna. Nu tumrapna ka Arya ngagendak narik sukatuhuna ka tukang. Bari jeung ngagilekeun badana ka belah katuhu. Lor. Pereup Sutajaya nyampeuk. Heat. Tus. Ku Arya disampahkeun tenggelan kedet. Jadah sia. Sutajaya nyarekan, narik leungeun katuhuna diganti ku nyebrutkeun pereup kenca. Tuh, ku Arya dipapag ku gerakan Saptagiri. Jereg Sutajaya mundur,
lantaran pereupna kabendung ku hiji kakuatan nu wedelna teu beda we ti benteng wajah. Alhamdulillah kanca cak. Dicarita urang Tunda di hanjuang siang teunden di haneuleum cieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.